dagoan ting maneh ting saha ting sakedeng deui malah ku eyang rene ka apa tos diharewoskeun jenenganana diharewoskeun eta nu bade janten menterina Imam Mahdi jeneng ke moal kadi sur ama eyang rene engke masih anu jenenganana geus dicarioskeun ka ambarana moal diomongkeun ku pribados wah moal diomongkeun ya teu pantes ngomongkeunana dina makum seperti kieu nah subhanallah geus ya Allah jadi ku bahasa Sunda ya bahasa Sunda Sunda mah kaya budaya Sunda mah kaya bahasa sok ayeuna bahasa Indonesia bahasa naon wae adukeun jeung Sunda eleh ku Sunda mah segala rupa Masya Allah dahar wae dahar keur batur keur sorangan geus beda abdi tuh kesalah abdi tuang we abdi neda